ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakeun ku sebab urang terus-terusan bae macana amsara taifu manawa fa'arqani wal hubuyat dari dullazati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah dibaca kurang memeh sare mandi heula tas mandi ngalawudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri. Kemudian langsung dikhususkan ke Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syarat teh kos kitu doang teh syaratna kurang sare teh mendek telentang ti mimiti dieu heula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Naam saratifu man wa farqani wal hubuyat dari dullazati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karangarana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Naam saratifu man wa farqani wal hubuyat dari dullazati bil alami maulaya sholli wa sallim PS sakali ente dua kali ka ditu da mangim pasti jasa